sok mah sate janten saha sok nu kada disauran heula sate acara-acara di kawitan eyangna mohon aki eyangna di payun yang nama diaturanan di payun ya tadi dinya Pak Haji sareng Pak Haji na dirinya Pak Haji kapengker sakedik tasik Pak Haji teras Palagi sadayana rupi nama acara pada di kawitan kumargi gitu supados langkung hikmat acara supados ente ngobrol pada dibagi kenal ama nggak sok atuh pada dibagi kenal ya mangarupin acara kalayan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Cunduk waktu anu rahayu ninggang mangsa anu sampurna malati ligarna ati campaka mangkakna dada beber layar tarik jangkar sumaga orang sakseni kurang sadayana prosesi ngaras kali siraman kersana Neng Gita Mutia anu diapit ku ibuna kersana Ibu Tuti Turyati kali rakana anu janten kegentos ramana Agila acara ngaras kali siraman persembahan Osin Make Up Production di kawitan sisi pelayangan lamunan hongan sok antar kahayang ayun ku senja kurlamunan leungiteun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shlah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idda'adana rabbukum la ing sakartum lazidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasadid alayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramun anu kusim kuring dipihormat para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar calon panganten, keluarga besar Bapak Jainal Mutakin Khobir almarhum rupina anu dina dangat ayeuna diwakilan ku janten rakana kersana agilang sakali Ibu Tuti Turyati anu kusim kuring dipihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur ka pangersana Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah rupina mangga langkungan kudrat kali irodat mantena urang dina enjing-enjing ieu siang ieu parantos tiasa riung mungpulung patepung lawung pamprok Jonghok di patempatan nyaeta dina raraga nyakseni hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras anu diteraskeun kana acara siramanana Neng Gita Mutia putrina Ibu Titi Turyati kali Bapak Jainal Mutakin Khobir almarhum di dieu anu insyaallah rupina masa babara dinten kapayun tepatna dina dinten Ahad kaping 13 Oktober 2024 mantena sejeng ngadahub Kacep Adli Aulia Islami putrana Bapak Agus Suarlan kali Ibu Heti Kusmiati. Atuh mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadaya di patempatan sing dilungsuran di Wuhan ku rahmat kalih magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saterasna teu hilap salawat miwah salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin para tabiin tug dugikeun ka urang sadayana anu sami-sami sejami turut mutumut ka mantena dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Paluwargi sadayana rupina satacana sim kuring sejenna oki dan atamna pingiatan di sejang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka kersana Bapak Ustad rupina mah Pak Ustad Asep anu mana mantena parantos ngajejeran atanapi nyesepuan kana acara pangaosan tawasul oge tausiah anu alhamdulillah rupina mah disarangan ku ibu-ibu ti Majlis Taklim Babu Salam atuh mudah-mudahan anu name parantos kalaksanakeun acara pangaosan tawasul oge tausiah malah mandar sing janten kaberkahan oge aya dina qabulna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saterasna pamaksadan rupina mah sahibul bait di dieu keluarga besar Bapak Jainal Mutakin Khobir almarhum rupina mah dina sanes kantena satu acara dugikeun ka acara ngaras kali siraman oge rupina mah dina harihana nyaeta dinten Ahad kaping 13 Oktober 2024 pamugi rupina mah sanes kanten acarana sing dilancarkeun disalametkeun oge aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paluwargi sadayana sadacan dipedar naon ari ngaras teh sumanggaina urang kawitan acara ngaras kali siraman persembahan Osin Make Up Production. Bismillah dah mewiwitan sumalindung ka ilahi ka Allah nu murbalam nu ngapingsa mugi salam jeung sholawat tetep pilih pacurahkeun karesupan nutan alam Muhammad sana pilihan neda agung apun tenang kasadaya anu mayu
sepuh miwah pawargi sadayana. Sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah teu aya tumalina sareng kaidah agama nama. Nanging urang taya lepatna urang nyucruk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupina mah ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan. Dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan. Dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta muntasan cai walungan anu deet. Kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai. Nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawisan cai. Janten cocok sareng loyog hiji putra anu bade mitembian ngambah kahirupan anyar ngambah alam rumah tangga seja edok kempor sumolondo nyuhungkeun dihapunten kasepuhna. Neng Gita geulis dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ke tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu ageungna. Didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan engke sareng caroge. Tangtos nawe eta parahu teu salawasna aya dina kaayeman. Tangtos nawe eta parahu teu salawasna aya dina katengtreman. Tapi tangtos nawe eta parahu bakal ngaleoh kakatuhu sareng kakenca anu pinuh ku rupa gagoda sareng cocoba. Kukituna urang doakeun kurang sadayana ya mudah-mudahan Neng Gita Mutia dina ngayuh bahtera rumah tangga sareng Cep Adli Aulia Islamingke sing teu kacandak ku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageungna amin ya rabbal alamin. Sim kuring seja pepeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sesatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan ngeherang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan gubrag ke alam dunia. Ditampanan ku kanyahna ibu ramah hidup sasat getih anu ngalugrah cai karinget anu ngucur tapi tetela nian geulis kanyaah ibu ramah hidup teu aya wates wangana. Kukituna beral ayeuna geura suhungkeun hapunten kana janten ibu ramah hidup geura suhungkeun pidoana tinu janten ibu ramah hidup geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup geura singitan dampal sampean ibu ramah hidup anu ngandung hartos geura angkat harkat derajatna ibu ramah hidup. Sakali deui sim kuring seja pepeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngayuga hidup anu dina dangat ayeuna di wakilan ku jantan neraka hidup nyaeta agilang hidup omat ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngayuga hidup disuksuk tidungdung berang dijadikeun peuting-peuting dijadikeun berang keur ngabelaan hidup. Upami dietang ku artos tos sabaraha taun geulis tilas biaya hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah. Upami dietang ku meter tos sabaraha ribu metereun tilas anggoan hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah. Kukituna sakali deui bral ayeuna geura sungkeun hapunten kana janten ibu ramah hidup. Neng Gita geulis hidup ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara sabab naon gunung masuk rajin urug sagara sok rajin bedah tapi hidup kudu munjungnya ka indung mujanya ka bapa sabab naon indung batunggu rahayu nya bapa tangkalna darajat. Anu dicalikan ku hidup eta teh sinjang 7 sinjang kamemet ceuk paribasana ge dianggona ge salabaran sakali tapi ari kaputra mah teu aya barang anu kinasihan estu sadayana dipasikeun kitu kanyaahna ibu ramah hidup ka hidup tapi tacan tangtos rupina mah hidup tiasa kitu kana jantan ibu ramah hidup. Sinjang anu 7 teh ngagaduhan makna tanapi perlambang anu kahiji manana iman rukun iman aya genep
anu kadua manana Islam rukun Islam aya 5, anu katilu manana ihsan bohong imana jeung Islamna urang lamun dibarengan ku kaihsanan ku kabeneran, anu kaopat lambangna ikhlas sagala rupi padamelan ku dirasaran ku kaikhlasan, anu kalima lambangna soleh solehah putra putri anu soleh solehah anu ngadoakeun ka ibu ramana sabab naon aya keterangan ida mata abnu adamain kota amalul lamin salasin sadakotin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi awaladun solihin jadulahu, di mana maut hiji anak Adam mangka putus segala amal perbuatan anak angin anu tilu perkara, kahiji sedekah jariah kadua ilmu anu dimangpaatkeun ka tilu putra putri anu soleh solehah anu ngadoakeun ka iburana. Lambang anu kagenep nyaeta sidikiah. Sidikiah teh hartosna bener, beja teh ulah cek batu rungkul, tapi beja kudu dibuktikeun ku sorangan anu ngandung hartos kedah percaya ka diri sendiri. Anu katujuh lambangna mukorobah. Mukorobah teh hartosna akrobna atawa deuketna antara urang sareng pangeran urang sakitu nama. Para sepuh miwah paling sadayana sumangga urang saksian ku urang sadayana hiji murang kali urang kupingkeun ku urang sadayana hiji murang kali anu sejak kedalisan saja nyuhungkeun dihapunten saja nyuhungkeun pidoana tuluy janten ibu kalih ramana. Neng Gita cobi tinggal heula ka payun. Di payunan hidup aya 2 sosok mamah sareng aa. Mamah nu tos ngakandung 8 sasi lamina dugi ka gubragna ka alam dunya, oge aa anu janten kegentos ramah hidup anu ngajuga hidup ti alit dugikeun kana dewasa dugikeun kana bade nikah. Payus kalayan pantes hidup dina dangat ayeuna sejanyungkeun dihapunten, sejanyungkeun pidoana, sejanyungkeun restuna, sejanyungkeun karidona tu di jantan ibu kalih rama anu digentos anu diwakilan ku di jantan raka. Paluargi sadayana sumangga urang kupingkeun ku urang sadayana hiji murang kalih anu sejak kedalisan sejanyungkeun dihapunten sejanyungkeun pidoana tu di jantan ibu kalih rama. Dina dinten ieu Widian abdi calik payunan mama sareng aa kanggo ngaras udah abdi rumaos alami ieu seueur dosa seueur kalepatan sareng ngisahkeun ka mama sareng ka aa kumargi kitu abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya dosa sareng kalepatan abdi teh acan tiasa ngabales mulang tarima kana kasayangan ti mama sareng ti aa anu parantos nanti kadidik abdi ti alit dugi ka dewasa dugi ka ayeuna bade nikah mung pidoana mugi mama sareng bapa disaekeun dipanjangkeun yuswa kalayan aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala dina dinten enjing abdi bade ngahadap sareng adli pamaget pilihan abdi sareng insyaallah tiasa janten imam abdi mugi mama sareng ngarestuan ngaridoan sareng ngadoakeun kana rumah tangga abdi mugi rumah tangga abdi sing sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Mama dihapunten bilih aya kalepatan anu kirang sae ka mama sareng aa git tong boro disuhunkeun dalah teu disuhunkeun oge aa mah sareng mama parantos insyaallah ngahampura kana dosa sareng kalapatan ti kita. Kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim aa insyaallah ngaridoan ngarestuan sareng ngadoakeun ka rumah tangga kita sareng adli insyaallah mugi sing dipasihan kabagjaan di dunia sedang di akhirat sing janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah amin ya rabbal alamin.
insya Allah kapayuna kita sareng adli cing janten keluarga anu bahagia dunia sareng akhirat, amin ya rabbal alamin. Palawargi sadayana alhamdulillahirabbil rupi nama-nama panantos ka kuping kurang sadayana kedalisan tinu janten murang kalih kanggo nyuhkeun diapunten nyengkeun pidoana tinu janten ibu kalih ramana atanapi ibu sareng rakana. Ayeuna urang saksian kurang sadana hiji murang kalih anu seja edok kempor patarema panangan nyuhkeun dihapunten nyengkeun pidoana tinu janten ibu kalih rakana. Mangga sok ka pamangla lurus nyantai. Aduh mama abdi ampun. Sok kita sambil salawat dina manah kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mama hapunten kita Mama ngetos ngakandung salapan sasila minadugi kagubrag nama gelaran kalam dunia di alih di memenan ditatap diusap dugi kakiwari kita tewaleh-waleh nyesakeun mama pamugi mama sing ridho kita sejak ngambah kehidupan rumah tangga mung tewaleh-waleh nu diseukeun ku kita pidoa sareng pituah ti mama sok dipeluk kita mamahna kaluhur harewaskeun kana sepil mamah nyukeun diapunten nyukeun pidoa harewaskeun kana cepil mamahna nyukeun dihapunten nyukeun pidoana teu janten mama sadaya dosa peluk kiri kanan kita mamahna peluk kiri kanan tahan sok ayeuna disun kening gitana ku mamahna canak sampean memanat mau diwasu na cai kembang nu nyarengan muruluk na cai soca Gusti cai soca sokaina diwasu sampean memanat al jannatu tahta min aqdamil ummahat surga ayeuna dina dampa sampean anu janten ibu sukeun pidoana sukeun restuna sukeun karidoana ti janten ibu ti janten mama duanana kita nah kitu sok diwasu sambil tetap selawat dina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sok sukeun karidoana sukeun restuna sukeun berkahna ti janten ibu kawan awayuh rumah tangga sok enak sampai nak hendakeun deui terus dilap heula terus dilapan terus disengitan neng kita sok sengitan duanana neng kita sengitan hartosna sengitan teh perlambangna sengitan keluarga geura angkat harkat derajatna janten sok enak kahandapkeun ayeuna sumujud kana sampean mama kahandapkeun sampean sok enak sumujud kana kaki mama nyuk kapongkeun anak mama doakeun ku mamahna sok enak doakeun ku mamahna deudeuh geulis anaking anak mama 10 tahun likur tahun hidup di lorong di aping di jaring di tangga jeung dina madama ayeuna hidup sunduk waktuna ninggang mangsana anaking kudu pisah jeung mama senang bapa harapan mamah lain sugan nenek teu bela ka dihirup beral anaking geura mencar geura payunan rumah tangga hidup sok dipeluk deui mamahna kaluhur mamahna kaluhur dipeluk deui sekali deui sok sambil harewaskeun deui sami nyukeun pasti ridho terhidup sok ayeuna payunan aa hidup raka agilang sami kanggo nyuhkeun diapunten nyuhkeun pidana ti janten raka anu janten gegentoskan ramah hidup sing lurus nyantai aduh apa sembahan abdi nu ngayuga siang sok tetep sambil selawat dina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad aa anu janten gegentos rama abdi keur abdi mah aa teh lirik barat bentang nu teguh nu myuhan nyebarkeun ke kadeudeuk ka abdi kiwari abdi sedang ngambah kehidupan rumah tangga mung teu waleh-waleh nu diseukeun ku abdi pidoa sareng pituah ti dunya
sok dipeluk deui ana sami ka luhur harewaskeun deui nyungkeun hapunten nyungkeun pidana ti Gusti Maha sok enak peluk kiri kanan neng kita tah gitu sami harewaskeun deui kana cepilaan nyungkeun hapunten nyungkeun pidana ti sok ayeuna doakeun ku Adi Sun keningna ku doakeun ku Sun sok ayeuna canak sampean ana kawan nyungkeun dihapunten nyungkeun pidana ti diwasuh sampean anu janten gegentos rama duanana neng kita tah sok tah gitu kaluhurkeun sok diwasuh sing Rido ngawasuh sampean AA sampean anu janten gegentos rama hidup disutruk didungdung saur paripasuna mah deg hulu penyawa saeb ngaler saeb ngidul sampean ieu pisan anu ngabelan hidup ti alit dugikeun kaena dewasa dugikeun kaena bade nikah sok ayeuna sungkeun pidoana sungkeun restuna teu janten ibu kalih ramah hidup sok dilapan tos dilapan teras disengitan deui kulisah nyata ngandung hartos geura sengitan keluarga geura angkat harkat derajat jantan keluarga sok ayeuna sampeana simpen sampeana neng giteuna ayeuna sumujud kana kanu sampean jantan hidup nyungkeun pidana sok ku ana doakeun pegang ayeuna tah gitu doakeun ku ana dedeuh geulis adi AA bagja teman keur AA mah hidup geus boga tekan anu suci enggoning dina laki rabi hidup duaan kudungan sina asih ngimahan babagan rasa jatika rumangkepna nepi ka pati AA jumurung pisan sukalayah sadrah pisan beral anaki adi AA hidup geura mencar geura payunan rumah tangga hidup sok dipeluk dipeluk deui ka luhur teras meluk ka tengah kaduaan ka mama sareng ka AA sok dipeluk mama sareng anak sok ayeuna sabanana ti mama sareng abah dikasaka eyang heula ka Pak Haji sareng Bu Haji sok nyungkeun hapunten nyungkeun pidana sok mohon salim terus dipeluk eyangna kaluhur dipeluk eyangna tah teras ke Bu Haji tekedah mumbar kawa sok ayeuna sanesna deui aya teh ka teteh ka dieu sok ka wargi-wargi heula sacan kana sanes wargi-wargina ka payun wargi-wargina sok sok teh enggak teh sok tah kalebet heula saur abdi tadi kalebet heula biar ang dilebet tadi sok langsung nyungkeun hapunten nyungkeun pidana sok teras sok ka wargi-wargi heula tanpa kecap pileuyan tanpa citangis marengan aya keneh sok masih tuh paling ditu sok kita nawe nu ka ditu ya sok ka ibu-ibu pangaosan nu dipayun we sami nyungkeun pidana ibu-ibu pangaosan nu dipayun atos we wios diahna pu calik we wios dia nu dipayun we hungkul
rumusan hareupeun Tos lah, tos di dia lah. Di dia lah mayoritas itu. Palawargi sadayana rupi nama nembe calon panganten neng Gita nyungkeun dihapunten nyungkeun pidana tilu janten ibu kalih rakana aya nama Agilang sok kahandap sami mengpeung keneh anu aya keneh nu janten ibu nyungkeun pidana nyungkeun restuna ka mama sok nyungkeun hapunten nyungkeun tah gitu sami salin terus dipeluk. Tos sok kayaknya keluar deh. Palawargi sadayana alhamdulillahirabbil alamin rupi nama-nama parantos kalaksanakeun acara ngaras atuh salajengna rupi nama kesabadana ti Osin Make Up Production gentos raksukan kanu janten calon panganten rupi nama orang teraskeun kana acara salajengna nyaeta acara siraman dupi anu bade ngiring doa aku mangrupikeun acara siraman atanapi anu bade ngiring nyiramankeun ka calon panganten sajabina ti ibu ramana teh diteraskeun anu kahiji ka ibu Hajah Ai kadua ka ibu Hajah Anwar katilu ka ibu Eli Solihin kaopat ka ibu Nani kalima ka ibu Cucu Mulyati kagenep sareng katujuh dua deui rupi nama ti perwakilan atanapi wawakil ti ibu-ibu pangaosan ti Babu Salam penten sakitu anu kagenep sareng katujuh kanggo rupi nama dina acara siraman disarengan ku ibu-ibu ti Majelis Taklim ti Babu Salam kanggo ngaoskeun shalawat kaos saterasna rupi nama ka calon panganten mangga dihaturanan rupi nama kanggo gentos raksukan bilih bade dipoto-poto heula mangga.